beli teu ka sawah-sawah. Teu kaur tuh barang nama muda kadi-kadi itu. Bari koreh-koreh cong nya ka sawah nya ka darat. Oh, gawean ho. Sanya doang ngarau ujung siku. Ah, ka sawah ya kayak maburit lah. Naong cai bisi saat teh. 1 minute 37 seconds later. Di sawah aing nu ieu can kaburu dipelakan haram nungguan cai. Warati cai. Parebut cai di dia hulap. Wah aing pendung bae ya. Tahukeun aing ya. Teu asli bae sawah aing kacaian. Gampang kaboga batur heula. Teu mikirkeun kana boga batur. Engke boga batur mah bukti boga aing teu bukti. Kitu bae. Rugi nyawa. Nah, nya cai aing saat congkrong kana eueuh. Rok saat di saat deui. Anu nyaatan boa. Aneh capek aing. Saat di saat deui. Coba aing naong ka belah nyata ka belah tonggoh tah. Bodoh ya, teu mikirkeun batur. Nah, gede heula kana boga aing nah pinuh. Aing nu capek mati di tiga hulunan yang cai. Pal poe. Cai pengen saat di saat deui Kang. Naon Kak? Atuh demeh deket kana hulunan nu di jauh mah teu kabagean. Aneh lah. Saat bae cai mah. Emang anu seubeuh mah seubeuh, nuntun mah henteu. Kak, atuh ieu kula mau ngal poe naong cai sampai ka huluna. Ieu boga kula nek dipelakan ieu pare ieu caina saat. Atuh ieu mah wayan heula. Poe ieu kana boga kula. Wayahna jadi mengusburit ieu atuh kakang ke kapeting. Kula nu berang mentek naon ieu kula di kana boga kula kan heula kabeh cai. Ja kula mah naongna di ditu ti huluna. Kula mah sanyana moal peuting ye di dieu kotlenya lamun teu dihesanya digalang. Ieu kula cai ge kot kabagean kakak. Atuh ulah demeh deket huluna. Atuh nu jauh ge sarua bae hayang barang dahar. Ya mah mentang-mentang deket huluna. Nu jauh mah tadi ingat-ingat. Hari hayang dia ieu kumaha? Ieu cai. Atuh bagi rata bae. Ulah demeh kakak deket huluna. Kula jauh. Atuh dibagi rata bae yeuh mana Iya ge dibagi rata awal nama berhubung ieu boga aing saat nu mantap ku aing ieu kana boga aing keun heula engke los kana boga dia. Ih dia mana naon bae moal didatangkeun ko ieu cai. Asa bang. Iyalah cai. Ulah atuh di dulu saat kaditu stek sawang bae kita. Nah naon aja dia kitu lah atuh boga aing saat ya aing kuat sampai ragag-ragag ku dia disikut tu tereueut teh puguh ieu dia. Ieu duit ti pemerintah ya ngadatangkeun cai. Nya aku lagi pemerintah kan orang tamam misalkan nu ti deukeut huluna kudu dipinuhan heula kaditu dipaneurikeun atuh ngaranna dibagi sesa kitu mah sesa nu ti deukeut ti huluna. Jadi ari dibagi rata mah sapirakuna urang make hok hak kieu kudu adu kieu. Bangos mah hari gitu mah moal ngaju-ngajukeun deui aing tadi tu ka pemerintah. Bahana kieu mah ieu mah tungtung nama aing teu kabagean. Ieu mah kabeh doangna dilebok bae. Oh nu girang mah deket ieu geus pangseubeuna. Dia mah jadi jelema kurakus-rakus teuing. Dia ngomong rakus segala naon aing teu hati dia. Rakus dina naon aing. Pun dia kana sawah dia di pas ditunyangeun. Wah masih kamera cai. Aing ukuran dina sungapan. Dia ngomong rakus segala naon kana aing. Rakus dina naon aing. Dia mah ngomong-ngomong rakus segala naon. Pating kana dia. Ulah ngadorong-dorong biasa bae. Tapi dia iyo Atuh kumaha nya kabagean maksud kula mah tadi ge cai eta anak kabagean rata. Terus dia ulah gitu. Semua jadi alam maka ditu lembang tuh. Ngadorong-dorong aing ge bisa ngadorong-dorong mah. Dia aing Naon. udah sama eta naon. Kayak lah aya naon. Wis cai, Hayang cai. oh, nu landeuh mah teu kabagean. Kieu kami atuh ulah domeh panggirangna nu hilir teu kabagean moal palit-palit ka hilir teu kabagean. Lain Atuh dibagi rata. Lain didudukeun Hollywood tadi doang nek sering jotos doang boka isi dengan batur dulu. Batur ge boro kata sawah di dia. Ieu mah perbut beh, perbut cai.
anu girang ulah domeh girangna nu hilir atuh kudu nama hilirna kayak ari sawah dia nu mana tuh di lahalando saat demeh lando gitulah jarang kebagian sih. jarang kapakean oh anu nu eta manusia bah mah deket huluna bae ulah domeh panggirangna hawok ya masalah mestinu terus di pangpetanan bae nu hilir teh kabagean Aing mah yang ngarumah sendiri karena iya atuh menang bantuan age iya ngadatangkeun cai lain duit aing pribadi duit di pemerintah ngarumah sendiri cuman itu doang sawah aing nya saat heula jadi kuaing dipinuhan heula sanggeus sawah aing kuaing pinuhan tidinya kakarak dibagi rata wajar itu mah ditunjang iya jauh jadi sampai mena datang kana boga si ieu eta atuh kan disimbang-simbangkeun kuno lain. ngomong-ngomong pemerintah atuh pemerintah mah tudutuna titah adil Nya titah anu rata. tujuan titah palidkeun ka hilir bagean nu hilir urang eta diemek di girang mah Nya memang iya ge atuh adil tetep dibagikeun ku kula ge cuman moalnya ari boga batur nu ditunjang embak boga kula nu disungapan saat buktina iya kula lamun THS ti peuting di dia digaleng nek di mana nek kasamutna sawah kula di dia atuh kabina-bina amat nu ngajukeun ge kula ka ditu ka pemerintah segala proposal segala naon kakak mangeunah. ulah domeh menang dia ngajukeun ya proposal jadi ya anu diajukeun nama atas nama masyarakat atuh kudu kabagean sama masyarakat sakabeh sawah kecuali dia ngajukeun atas nama pribadi kakarak saseubeuna ieu mah atas nama masyarakat atuh nu lainna kudu kabagean domeh eta beunangna kudu tetep nu dijual mah atas nama masyarakat ieu kan datangna ti luhur atuh ayahna bagikeun kanu handap ulah dilebok sorangan bae batur ge hayang ngadahar lamun dia hayang ngelebok sorangan ajukeun atas nama pribadi ulah mawa-mawa masyarakat geus tepet dia mah kudu adil bagikeun ke bagi data inah kabagean batur ieu mah nu meunang mah meunang nu henteu mah henteu nu dilir nu seubeuna mah nu girang bae. Nges nggak diperpanjang nges sok gerak naik dia kendai mah nges nggak diperpanjang nges Nges bagikeun bae bagikeun. kabehan nu ngeleh mah gara rati kana